Mas jual mobil, motor, boga sawah, salaki, astagfirullahaladzim, awewe edan jurungkeun sina usaha me bisa sodak. Amun hayang tenang nambahan iman ngaji, hari ngaji teh keur nambahan amal, keur nambahan iman supaya menang ridho Gusti. Ada hayang berkah ngaji, hayang tenang, obat bingung, obat susah, gelisah, para rusing, salaki leungit, teangan, kokom. Salaki leungit kalau ka dipangajikeun. Ari salaki leungit kitu teh berarti euceuna teu perhatian ka salah. Siti Aminah. Siti Aminah. Mata urang teh kudu naon? Tercinta mahabbah kagegeloan ku Ustad. Kagegeloan mah ku Allah atuh. Mun kagegeloan ku ustad. Dari gua can pernah kagegeloan ku nini. Lamun urang hayang payu jampe nu dagang ya, nu dagang pengusaha hayang payu, hayang teu nungguan makhluk, teu capek nungguan makhluk, hayang ditutur-tutur ku makhluk. Cing aya hate dina hate teh keur dagang da ya Allah. Ya. Komo geus dini manggeus apalkeun doa supaya maot husnul khotimah. Sok dibere doana Allahumma barik si mayeu mah aya bahan jadi mayit Indosiar rek maot teh seri gontong rek maot dahar heula ini sok rupa-rupa wae qalban syakiran wa lisanan dzakiran eta sing deukeut dikit sok kurang dikit Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ieu mah muludan nu jadi di kana Idul Fitri rupa-rupa wae ya diana ya diana ya diana nah intinya sebenarnya ngadoan balik ke Mekah ya travel umroh panakang mah jadi deh halus ya ngadoan di situ kemarin nu di Karawang ayo mah emok bang geriling awur kena ya tadi itu pas lagi kasetrum emok lagi mau atuh cek mun eta tangga bawelnya ya oleskeun kana bibirna kan 3 menit meruluk jeung huntu-huntu bisi boga salaki deui leuleus wae oleskeun ka tengah kenging ngegepluk jadi lato-lato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram fala alimil ulama para kiai anu sami hadir dina ieu wengi ugia sadayana guru urang paranjang yuswa sehat walafiat wabil khusus panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang diselenggarakan di Masjid Jami Nurul Jannah
Mugia ieu kampung sing janten kampung anu barokah. Berkahna Maulid Nabi sadayana singga lampi rizki. Nu tungkul wae ningalian HP sing boga kuota. Nu nyarane sing panjang umur. Sebab kemari di Bekasi aya ibu-ibu nang ngunyar wae maot. Tuh diomekeun da sieun maot berarti. Karena di dunia ini ad-dunya mahalun lil balwa. Eta dewan kemana uih? Aya keneh mohon. Penguaka uih. Bereskeun heula ngaji. Ad-dunya mahalun lil balwa. Jadi Ibnu di dunia mah tempat ripuh. Samarukna jadi dewan teh ngeunah meureun. Padahal setiap namanya kebaikan pasti banyak rintang. Seperti orang rek naik ke gunung pasti aya tanya. Di mana aya laut pasti aya om. Di mana di dunia pasti aya cocok. Baheula ngalawan penjajah para wali. Ari ayeuna mah ngalawan dunia nyata jeung dunia maya. Jadi dosa teh namahan. Lain loba ngaji kalah kaloba selfie. Mata pasti di dunia teh nama loba jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri mata hidup dalam dunia kunaon urang ngaji. Warba bidomin wansiban fathan wajur kasran kazikrullahi abda yasur. Jadi hamba Allah teh tina ngaco, tina apa rofa, apa nasab, apa jr, apa jajan. Tina ngaco jeung jadi ngaca, jadi ngaci boga ilmu padi berkah Maulid Nabi silaturahmi sugano ye nu haladir sing narasib ka tanah suci. Amin. Geus amin daftar. Dain amin we terus daftar henteu teh ini. Da ke Mekah mah kudu make dukungan ti Gusti Allah. Eta nu make geulang ge teu init. Nu beunghar oge loba anu teu mata lamun ayeuna jelema pasti bupati, calon wali kota, calon gubernur datang ke tiap kampung. Naon sebabna? Hayang dipilih. Ayo urang mah masyarakat nu penting mah lain loba janji jeung selfie, tapi masyarakat mah butuh pamimpin anu aya bukti. Tepuk tangan untuk pamimpin. Jadi teangan lalaki oge nu gede kanyaah. Gede kanyaah sia teh. Lain gede nu kitu. Karena naon sia teh pada boga ileus mah. Dan nu diteangan ku urang teh anu barokah. Badak. Kul bifadlillahi, karunia yang sangat besar lahirnya Nabi. Wa birahmatihi, rahmat yang sangat besar lahirnya Nabi. Fa bidzalika falyafrahu, sing barungah lahir Nabi. Wa khairum mimma yajma'un. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan berharga. Ilmu moal manfaat, harta moal berkah, pangkat moal berkah, lamun teu ngagungkeun Maulid Nabi besar Muhammad. Da beda atuh ngaji jeung hiburan. Jelema nonton Ade Astin dugikeun ka sabaraha wae ge ditebak, bahkan hadirna ge dugikeun ka anu pingsan pas sedek-sedek. Tapi ngaji can pernah aya nu ngaji pas sedek-sedek aya dugi ka pingsan. Manawi ngaji teh neangan cacaan hirup supaya apa diri urang loba salah, ulah loba muji diri dan puji makagungan Gusti. Nu kudu hirup teh ku Maulid Nabi sing muhasabah diri. Yen urang teh loba kahiji nama dosa kasa sama ari maneh kasalaki wae. Anu kitu teh awewe anu emut kasalaki. Punya nu edan ngaji. Mantak muludan mah kudu loba sedekah eti. Naon disete seuri wae. Seuri wae mah gelo berarti.
maka di akhir zaman mah wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ayyazi al mutasil. Kudu milih anu boga guru anu boga sanad guru urang min jami'i muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ilal muntaha. Jadi kudu boga sanad guru. Aya jamul asanid 14 ban ilmu aya sanad guru. Sabab ya akhir zaman nu bener disalahkeun nu salah diben. Ari Masjid Al Jabar kadidatangan di fotoan ari Nurul Jannah teh dipoto-foto aja. Ngaheulakeun nu jauh maneurikeun nu deukeut. Ajengan nu deukeut, kiai nu deukeut, pasantren nu deukeut. Kuluna kitu, jarah kan nu deukeut. Anu sababna loba keneh di urang wali anu mastur daripada wali anu masyhur. Anu sababna moal jadi wali anu masyhur lamun teu aya doa wali-wali anu mastur. Tetap di Tasikmalaya disebut lagi kota santri. Entak loba anu sebab katincek ku para wali. Contoh Mama Sujai Gudang. Eta tapak nage 33 tahun, 33 gunung. Satahun sa gunung. Mujahadahna bisa musyahadah jeung Allah teh riadohna teh 33 tahun, 33 gunung. Seueur ayeuna ulama anu ngaguru ka anjeunna jadi ulama jadi wali. Tapi anjeunna mah mastur tapi ulama anu ayeuna jadi wali anu masyhur seueur anu ayeuna masantren atau nabi nu ngaguru ka anjeunna jadi ulama nya jadi wali. Mata urang oge jarah teh kuduna kanu deukeut heula. Ieu mah hayangna teh ka pamijahan we beus-beusan. Meuli Cangkaleng baralik deui. Ka Banten meuli peuteuy asin jamaroti ka laut dilelep di laut. Hari kitu mah kanu deukeut ka guru kanu lempang, kanu terame, teu hayang jarah teh. Naon sababna? Ngaheulakeun selfie lain ayeuna ngaji. Tah. Batak urang kunaon atuh urang ngayakeun ieu maulid? Sok masjid makmurkeun, sok ngaji ramekeun. Naon sababna? Supaya urang teh hirup teh nya ngaji bari silatu balik teh jadi loba dulur. Kana duit wae. Jadi awewe bagi duit mah kudu dicepeng sina ngaji atau dicekek mah mawat pangeunah-ngeunahna ibadah mah di mas bisa bari sasarengan mana sare wae. Jadi ustaz ge ka bawah ge GR tuh nya cek aing oge urang dieu aing disebut kota santri ka ustaz disebut gelo. Abi dionang ka Pandeglang, abi dionang ka Serang, abi dionang ayeuna ka Labuan, dicok ka ujung kulon. Mulut teh rame. Ajengan kabeh lamun sadesa hadir, nyen parsel teh dugi ka 78 parsel. Eusina teh sembako, tuangan, BHS, amplop sakieu ti dewan teh ajengan kabeh dibere. Di dewan teh dibere amplop teh ngan eusina 2000-an. Ya lumayan we sakitu oge. Heuh? Gitu di Banten mah mulutkeun dugi ka sasamaraan dimulutkeun uyah dimulutkeun dugi ka jelema teh tara kurang uyah. Nah di Tasik loba nu jelema anu teu uyahan. Pan wa kana sallallahu alaihi wasallam zadidal haya wa tawadu. Rasul teh terbukti naon isina ai urang mah ngera. Kata urang lamun urang hayang berkah naon tujuan urang hayang ayeuna ngajakeun ge tuh dugikeun ka dimulutkeun ajengan bere BHS eta teh kuduna mah anu ngawuruk wudu salat eta teh diutamakeun ku pamarentah teh kudu beunghar teh teu kudu dipenta lain di ajengan dibere sarung urut nu maot dipake salat subuh teh ngajung curigaan padahal di Cimahi mah loba ustaz jujur etik sia teh eta ustaz disebut juri terus buku mana kayak kunti kata awewe mah disebut nage makhluk astagfirullah. Matak nabi mah dicontohan ku junjunan lahir teh disambut ku para nabi, disambut ku para malaikat, disambut ku hewan tumbuhan rohatil atiyatul utasyu sampai burung kicau pun bertasbih.
ngumpingan Ibu Aminah di aina awal 1 aina Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Apa yang dibaca? Tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wasdighfar. Seukeun eta urang sampai Ka'bah bergerak 3 kali bersujud kepada Allah, saking bahagianya lahir baginda Nabi besar Muhammad. Cai jadi curcor, binatang jadi baranahan. Eta teh berkah napa? Kamari bulan Sofar pan loba banyak, tapi ayeuna berkah, ayeuna maulud. Alhamdulillah urang ayeuna usum deui hujan sayyiban nafi'an. Sudah hujan lagi manfaat. Ada baca urang subhan walhamdulillah. Di mana urang beas naik teu kudu riweuh, nu penting maka beuli we lah, baca la haula wala salaki teu balik kena poe inna aqtaina kal kautsar. Anjir, untung aing mah teu boga pamajikan urang dieu. Jeung aing teu balik teh innalillahi. Jadi anu halus mah kitu. Gimana ayeuna wayang 80 juta ditebak. Ade Astrid 75 juta ditebak ari kaajengan hawar. Emangna ajengan teh gehus ya teh? Tadi sore mikir satentin. Kita urang yang barokah, naon kurang seukeun subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah Allah Allah. Angkat tangannya satu. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Tujuan kita hanya satu Allah. Angkat tangannya. Ya Allah. Galak-galak ya. Kitu kalau ulin sirah batul itu kitu. Saya teh sopan ka batul kitu teh. Kita kaluhur kalau ka sirah batul itu kitu. Siga maedan saya mah hirup teh. Kita ngaji teh supaya ngomean nu kedukung-dukungkeun batu. Pokoknya nu teu ngangkat tangan berarti kelekna bau sabelah. Kalau cicing wae berarti kejelas stroke kecil bener. Mending sehat mending stroke. Oh, sok semangat semuanya siap? Berzikirlah kepada Allah, jangan lupa mengingat Allah. Berzikirlah kepada Allah, jangan lalai mengingat semuanya Allah. Cintare ya Allah, semangat Allah, Allah. Pikir-pikir mau orang teh hirup teh asa eleh ku manuk kurang meuli ayeuna manuk hiji ka pasar burung meuli hiji kurang teh eta anu giras diurus kurang di kurungan kurang di paraban kurang sabulan 2 bulan 6 bulan nurut gacor kan bogana teh. Nah hari urang cek Allah teh fadkuruni areling sia teh eling urang Tasik areling da teh eling-eling di paraban ku Allah diberi napas ku Allah da teh eling nate di mana naon di mana geus ngadenget tengah peuting aya manuk kuncuing kakara eling jika nama eta tah nu maot teh anu nyarade da salakina teh RT cenah kitu. Tamata mudah-mudahan urang ku Allah sing jadi wasilah jadi jalmi anu naon ku ayana lahir zuljunan teh tambah emut ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Kenapa kita mengadakan Maulid Nabi? Inti nama lain neangan dunia, hoyong salamet dunia, hoyong bagja dunia. Tapi surat Al-A'raf ayat 157 falladzina amanu bihi ya jalma anu iman ka nabi teh eta teh jalma anu bakal salamet dunia. Ari iman teh naik tur kadang yazid kadang yankus, lamun keur naik lamun keur turun cara penyakit we euceun teu pira dibere penyakit nonton le kadang turun ke handap terus
disusut ayaan deui kadang lu batur mah dilap kecet ye urang dia mah lek oge dilamot aing kadang lamun keur muludan kudu maksa teu boga ge maksakeun boga emas jual mobil motor boga sawah salaki astagfirullahaladzim awewe edan jurungkeun sina usaha me bisa sodak lamun hayang tenang nambahan iman ngaji hari ngaji teh keur nambahan amal keur nambahan iman supaya menang ridho Gusti maka hayang berkah ngaji hayang tenang obat bingung obat susah gelisah para rusing salaki leungit teangan kokom salaki leungit kalaka dipangajikeun ari salaki leungit kitu teh berarti euceuna teu perhatian ka lamun salaki hayang nambah ngaji daek salat berjamaah eta kudu ditambah vitamin A B C D ku aja teh dibere sumanget dibere susu atau dibere susu mah lain ngaji ngagantel terus mata orang mampang lamun muludan paksakeun teu boga nu aya gugunu sataun kos urang Banten rek muludan teh doma pencit hayam sapi nu genut jadi muludan mah kudu loba bebeuman jadi kudu loba hakaneun muludan terus mau lawak karesek tuh jadi muludan mah nu penting mah daek hadir dahar sebenarnya otak kena pitayeun wae atuh dari jieuna tina taneuh Aisyah aing ngalewat asa papalanggiran gitu kitu sareuri daripada di imah loba nunanya nagih tuh nu belah ditu teh korban maemok jeung bangkeriling tah ieu salakina nguseup wae aya salakina nu sok nguseup wae aya salakina sok judi online salaki kitu mah kudu dibek batur dibabak mana dibekok dasar awewe banget glowing tapi babarihi hilap babari hitut sekenal untuk ngaji gak yang menang hidayah sama yang menang hitut siapa bobogohan jika nunya diukipat hayang kiri ditahan hayang hitut dipalastikan hari geus nikah eueuh kasopanan ka salaki teh salaki nonton Persib euceung ngalewat perepet gitu cek salakina teh anjir knalpot pitu ya beungeut teh bodas ai punuk hejo dicium ku salaki bau jengkol tar ceraina teh akibat jengke akal cok kadia ningalina Imas atuh aya di Cik Imas di dia waduh aya kabeh didoakeun ku abdi sing asup surga ngan maot ti heula jadi kudu kumaha nu tadi teh nambah ilmu nambah khosyah ari nambah ilmu teh nambah sieun ku Allah nambah ilmu teh ceuk Ibnu Athaillah mah lain loba nyarita tapi aya bukti tadi teh cek padewan loba janji tapi eueuh bukti tapi padewan mah halus alhamdulillah ayeuna geus beres ayeuna meunang teh datang deui biasana ieu mah biasana di Bandung ieu mah di mana geus jadi teh di onak teh HP na teh diganti tapi padewan mah terlalu eta we nomerna teh tepuk tangan untuk padewan kan tahun hareup mah kudu badag merena teh ulah 3 juta sebab ustad teh mah oh benar ulah
kode-kode cek kudu mikir sih. Ulah sampai orang menghinakan para kiai setempat. Kenapa? Karena orang teh hirup teh ulah ayeuna kanu jauh tapi istimewa kanu deket nyepelekeun. Justru kita muliakan oleh pemerintah dan orang kaya adalah kiai-kiai setempat. Tepuk tangan untuk ajengan setempat. Oh, ajengan deket muliakeun ku urang teh. Oh, kurang teh lamun tahlil teh jadi samsu ajengan teh. Jadi mah terus we jarum coklat. Ajengan teh batu pe teureun. Di samsu atuh aja. Ieu mah kajengan teh riweuh. Beda cenah kang urang beda jeung aulia, beda itu mah tajrib. Urang iman ka nabi kudu iman ka para wali, kudu iman ka raka kiai. Naon sabab tajrid aya limpahan anugerah ti Allah. Ladang naon asbab anu kuat. Mau ujug-ujug kuari dia jalma teh daek wirid, cacak-cacak wirid jalma geus poho ka Allah. Komo lamun teu wirid. Ngaji wae unggal poe, ngaji wae geus loba kasalahan. Komo lamun teu ngaji. Jalma usum hujan make payung, anggar kahujanan. Ieu ngaji wae anggar loba kasalahan. Sok atuh omekeun bahasan halus ka salaki teh. Geus beres muludan teh bebeb atuh. Pamajikan kitu ogo urang teh ya Humairo, wahai bunga mawarku tercinta. Cocok ku salaki disebut bunga mawar. Ya ora teu pantes. Pantes nage coba wahai bunga jawer kotokku tercinta. Matak kaina awewe loba teh nu ngaji teh. Saeutik lalaki, matak lalaki kudu nyantri deui. Nyanung dari canungnya geus pegang mana. Matak mampang mumpung hir bisi kaburu mah. Jadi ustad ge tere ngadoakeun. Kita ustad eta pae. Nyata cenah abdi mah boga salaki teh teu nurut. Lamun salaki hayang nurut ku ceuk unggal poe ku ceuk tawaran lamun teu wawal-wawal. Balik buludan buru-buru ngadangukeun cariosan suami. Balik buludan karario kabeh. Ceuk salakina teh wae. Aya bakakak hideung. Mindset tahun ke tahun teh 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Sabara detik, sabara jam anu hate urang nyambung ke Allah. Pikirannya para aulia Allah itu tidak takut kehilangan tubuhnya, tapi takut kehilangan hati nuraninya. Mata uhama ubainahum. Rasul manyaahan, dicaci, dikatakan majnun, dikatakan ain abtar, orang sia. Apakah Nabi marah? Tidak, tapi Nabi banyak berkah akhlak Nabi. Orang masuk Islam berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Beda Nabi makal miski watibi. Keringatnya pun juga seperti misik sengit. Lamun aina namplok na laler, ngorolok na laler. Hari urang mah lain nyocoe terus. Datang salaki kana rajaban, kana muludan, kana unangan garaya. Ai datang salaki basa aja. Kuna cinggaya datang salaki teh seungit. Datang salaki daster nyenglet hiji. Utang pergat. Salaki utah-utahan. Sangkana corona, corona lain karacuran kerek maneh aing mah. Hari kaunangan mah gaya lipen hejo, gamis hejo, sena hejo, ngabring teh cigalonok aja. Mantap, di mana urang hayang jadi jalma anu bagja dunia akhirat sing boga kae. Masya Allah, Nabi itu kal basyari, manusia biasa. Tapi sanes moal ayeuna mangrupakeun ayeuna batu biasa, tapi batu mutiara ari urang mah batu solokan. Lamun teu di ayeuna dikumpulkeun mah teu manfaat. Loba so teh batu urang lamun dibelahan dikumpulkeun jadi satre. Ari hiji mah teuing kapake teu. Atak lebih mafada urang hirup di alam dunia kudu kumaha? Kudu belajar sedikit-sedikit ayeuna melihat akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Salaki gering pencetan, gering usapan,
lain di fotoan jepret status ke nuju ngagibrik cenah sakedap deui ge koin awewe edan panu kitu teh tah mending keneh poek terus caang daripada geus caang kapok mending keneh baheulana preman terus jadi santri daripada kalakuan anak ayeuna tiga ayeuna santri tapi kalakuan ciga preman dina bada kolot baheula mah geus mere contoh ka urang murah bacot murah cong jadi kolot urang baheula mah tara loba dalil tapi bukti hari urang mah loba ngomong mahal bacot mahal cong loba ngomong tapi eueuh bukti oh matak Masya Allah manusia yang paling istimewa dan baiklah penampilan kucing gering oke kepenting mah hatena we diajar nyambung ke Allah daripada orang aina setelan kiai tapi can puguh hatena bersih sehingga orang aina payunkeun teh naon atuh lain ngahurungkeun blit HP anu nyalametkeun urang dunya akhirat mah tapi bukakeun hate urang hurungkeun hate urang sing nyambung ka Allah da eta ngabukakeun hate teh ngajadikeun wasilah salamet dunya akhirat urang mah pan diheulakeun teh beli HP we kikituan ari HP hurung ari hate teu hurung leres da mataksa ku berkahna urang iman ka nabi kade hormati kiai dan santri karena santri teh istimewa yang menyelamatkan Indonesia ke depan adalah para santri tepuk tangan untuk santri tapi kedua santri teh kudu sekolah SD SMP SMK kudu sekolah tinggi agama Islam ayah sadarea naon sebabna ieu urang kudu jadi polisi jadi TNI jadi pengusaha jadi tukang tani sukses santri napa santri mah istimewa mahal jadi santri teh keris ayeuna keris leutik tapi jadi pusaka wah apa jerona eta keris pusaka ya karomah jeung mauna lamun teu masantren jadi urang oge kitu di alam dunia lamun urang ayeuna rek duang guru bab tafakur ka saha ka santri santri mah bisa seuri sorang bisa cerik sorang santri mah aja bisa kitu namun ke loba duit jajan ngerokok terus santri warung batur beak kabeh kamu terus cerik sorangan santri perhatikan atuh ka dieu ningali ame status batur atuh tuh aja santri mah bisa seuri sorang tengah penting cerik sorangan jam 2 teh gagaro we terus palangkakan kana lato-lato majelang hiji tapi budung-budung oge ngeureuyeun haji manya nu budung ngeunah sih teh gimana sok malatre urang Tasik sok embung we kawin ka santri teh tong ke santri mah budug cenah da ustad nage bunga nah, mudah-mudahan urang sadaya sing jadi jalmi anu mantep iman urang jadi nyalametkeun urang dunya amin ya Allah ya rabbal insya Allah maulaya shalli wa sallim daiman angkat tangan sadaya ala habibika Nabi sadaya gampir rizki berkahna getol ngaji sing narasi bukatana suci ya Rabbi bil Mustafa sing tarik maulid Nabi
sadayana kengeng di Gusti sing nasib katana suci ya Rabbi bil Mustafa sing kali balik Allahu akbar Ramadan ya wasi'al kadua wa ajaruhu jalmi anu ngagungkeun nabi di zaman Harun ar-Rasyid aya jalmi tukang maksiat tapi ya jalmi diangkat jadi wali Allah satos pupus kunaon pada ulama Basrah ngimpen sampai bertanya kepada orang ini kaulah apal anjeun mah tukang maksiat amalan naon anjeun bijikeun ka jadi anjeun jadi kakasih Allah sedangkan ulama mah percikan ilmu ari wali mah geus jadi ilmu geus jadi buah geus jadi barokah aya karomah leuwih ti ulama wali mah manawi urang hirup di alam dunia Masya Allah sugan we urang hina ku berkah hadir kana maulid nabi sing jadi mulia dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut Gusti rizkian abdi sadaya tiasa sobat anu saresna ulah sampai idoraka ka canda ka alam kubur Masya Allah dugikeun ka kitu dengan teh eta doainan ngejikeun wasilah eta jalma jadi kakasih Allah teh mahabbah ngagungkeun baginda Nabi besar Muhammad wa hayya alahum dia ta'aman nawiskeun tuangan kada eta di imah teh ulah nyesa burudan nu darah tinggi ke dahar we daging domba ke bae sugane balik ti dieu teh maot daripada ngaliweuhkeun tatangga amek-amekan we pandarah tinggi si eta mah jadi urang mah hirup di dunia teh serba nungguan geus lapar nungguan dah tuh geus saetunu nungguan sa geus wareg nungguan modal bener seperti kumaha maneh we lah kajengan kaberatan gitu modal terakhir nama urang mah nungguan pak pae al mautu babun tongan alam kubur teh kudu ditongan kunaon ku amal soleh alam wahdah alam dulumat alam poek alam kubur teh aya jalma nginum wae maot teh turuykeun nginum nakal kaeureun aya jalma nerane we kos itu jujur kelepok we maot jadi kadang-kadang maut mah ajal mah tengah bejaan heula langsung kana genggerong dugikeun ka ayeuna nu deukeut ge geus teu katembong sehingga urang sada hirup di alam dunia Masya Allah dina afada ngagungkeun nabi sing jadi wasilah urang sadaya tiasa tobat anu salaresna amin ya Allah ya Rabbal amin ya Allah ya Rabbal dugikeun ka ayeuna nabi ge nyarira ngagungkeun nyarira sau kata biku riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu ila anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Itsnain faqala yaumun wulidtu fihi yaumun bu'istu fihi aw unzila alayya rawahu Imam Muslim ya Rasulullah sarira teh kunaon saum bae dinten Senin maka Rasul ngawalar ya Senin teh hari kelahiranku sehari pertama diutusku dan ayeuna turunnya Al-Qur'an diawali di hari Senin Nabi rawahu Imam Muslim ayeuna jelema istimewa puasa Nabi mah ulang tahun teh kena aya cenah Kang budak leutik sok ulang tahun niup lilin keuna itu hitung-hitung diajar niup seuneu atuh eta mah hari budakna anu bicara bro geus 50 tahun 60 tahun niup lilin atuh kumaha tong kaduruk jeung hulu-huluna geus we pake nu manfaat pake naon bisi teh bisa ngajaga riana masing ku sholawat kumaha wae angai kumaha mun ria akhirna cilak jadi weran ranjau kehidupan mohon rana nggak bubruk rana deh kata kadenya nitip dimana orang ngagungkeun Nabi mudah-mudahan orang sing jadi jalmi anu naon sadar diri orang teh cing rilek arri nafsaka minat tadbir
lama koma bihi ghairuka la tukim bihi di nafsika cek Ibnu Athaillah mah kudu rilek hirup teh ulah sok hayang rezeki batur ulah sok hayang bagian batur dajal mimah tos kagungan bagian masing dia ngagungkeun nabi teh atuh urun-urun seudon ka batur rubbama qada alaika bidan bifakana sababan fil usul dengan sangka goreng eta Umar bin Khattab benci Islam akhirnya menang hidayah di Allah jadi ngabela Islam. Khalid bin Walid benci Islam akhirnya sampai pedang yang terhunus ngabela Islam. Suraqah mereka bunuh Nabi akhirnya jadi ngabela Nabi berkah apa? Berkah hidayah Allah. Jadi perjuangan apapun rek sedekah rek zakat rek maulid mau bisa terlaksana di perjuangan maulid lamun tanpa hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu tiasa tobat anu salaresna. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafikna amalan salihan sadarilah mengertilah kematian pasti tiba renungkanlah pahamilah hidup ini sementara astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafikna amalan salihan bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan kembalilah ke jalannya luruskan niat tujuan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman nafi'a wa wafikna amalan salihan hidup manfaat dan penuh berkah sisa usia beristiqamah di akhir hayat husnul khatimah akhirat kelak surga dan indah ya Mannanu ya Mannanu ya Dayanu ya Sultanu al-Mustafa wal Murtada wal Nahuma wal Fatima astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya bi zidna ilman nafi'a wa wafikna amalan salihan wa nasaruhu nukatilu anu neraskeun perjuangan Nabi saha ulama kiai ku elmuna nu beunghar ku hartana nu teu boga ku tanagana minimal urang teh geus beres muludan teh akur jeung dulu hade jeung tatangga ulah sok panasan di batur meuli mobil euceul asup ambulan salaki cerewet teh terus teu dicarekan we salaki teh terus padahal tiap tahun teh muludan tapi ka salaki teh bawel we terus aing rumah tangga jeung maneh geus 25 tahun leuwih kamajuan cok salakina teh sia yang maju sok waing di rodaan aya nu kitu aya ece teh mereka oh jadi lamun urang hirupna yang berkah kudu kumaha jualan gelang emas teu jualan gelang teh
Bikeun kasaha ka kiai kajengan keur nyieun pasantren. Me ece maot teh pengalang gedong di surga ajengan nu deukeut. Kamari kiai nu boga alt-altna genep dae maot teh ece teh make alfat kalah ka make pasaran. Eta ge aya bubuhan anu ngagotong. Make bajuna warna-warni istimewa tapi maot make boe. Eta ge aya nu bungkus eueuh mangko kolepakan sorangan. Eta mudah-mudahan urang sadaya sing jadi jalmi anu naon diajar amanah, sing hati-hati mawa hirup, sing hati-hati mawa ngora, sing hati-hati mawa ayeuna kahidupan. Naon sababna? Masyaallah ieu teh akhir zaman. Kudu kumaha? Sing teraskeun asyahyun qaribun minallah. Ya nu dermawan dipake maulid Nabi nyumbang 500 juta dina acara ieu bakal jadi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan pintu surga. Siapa musuh Allah? Musuh Allah ma'al bakhil adullah, jalma beunghar anu pelit. Hajina minang tapi tatangga kalaparan. Eta hajina jeung umrohna ge can tangtu ditarima ku Gusti Allah. Naon sebabna? Tatangana loba nu teu dahar, tatangana loba nu kalaparan. Pan ciri-ciri haji mabrur teh hade cariosan, ayeuna beuki berehan. Ulah imah haji we terus, umroh we terus, tapi beuki pedit. Haji-haji make kopea kolor haji-haji ngadu dom. Oh haji-haji gede am tah eta ngomong teh ka mana we tah haji teh. Mudah-mudahan orang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan harta, eta diberi harta kesempatan harta teh keur naon? Lain keur gagayaan supaya ngabungakeun fakir miskin. Diberi pangkat jadi dewan teh lain keur ayeuna memperkaya diri tapi keur supaya nulung kanu butuh nalang kanu susah. Mung bisa mah leumpang dewan teh ulah kana mobil mung erek nurutan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali mah tapi da nama teu usum aja. Fasilitas yang ada waman syakaroha qayyadaha bi qaliha ceuk Ibnu Athaillah mah imah rasa syukur we ngonci kanikmatan ieu berkah nalang ka sadaya ka dieu tempat insyaallah bakal tambih-tambih barokah. Amin. Tapi malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Sajalma nu teu syukur kana nikmat Allah ceuk Ibnu Athaillah ieu jalma bakal diingetan ku Allah ku lobana musibah. Sabab ujian teh aya sayyi'ah aya hasanah. Ujian teh aya nu dibere wowoy we ku Allah eta teh ujian beunghar jadi usaha jadi wae dagang payu wae dahar ngeunah wae tapi eta ujian yang paling berat sanes tajrijuhum min haitsu la ya'lamun bisi istijrad ya Allah aya nu diuji ku Allah teh sagala beak keur mah teu boga duit tah mah geringan kan riweuh teh kitu teh tapi semakin dekat dengan Allah eta jalma anugerah. Tapi lamun jalma beunghar tapi tidak semakin dekat dengan Allah eta teh musibah. Nabi mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu sehat lahir batin we urang. Ayeuna beunghar mobilna loba duitna triliunan tapi penyakitna teh hitut wae pan ribu. Masna gede sakieu tapi tiap ngalengkah busiat wae pan ribu. Kasep banget nama ngan penyakitna berat wae pariweuh gitu mah. Dunia ini panggung sandi bener Pak kade bisi kagoda ku awe geulis tingali sukuna lamun ningali nu kasep tingali bujurna pasti hideung. Ada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kesempatan lamun urang ayeuna hirup cing ayeuna hiji we lamun ngitung hiji heula ujug-ujug salapan. Mun urang keur nyieun pondasi bereskeun lawe pondasi udah ujug-ujug pikiran kenteng pondasina ge can beres. Dina pada urang sadaya turutan para ulama, turutan sadeui, turutan ayeuna jalmi-jalmi anu nyiarkeun agama. Dina 10 jalma anu moal ayeuna di jero kuburna moal busuk teh ulama nu sok naon deui nu sok sodaqoh jeung ayeuna jelema nu dikecemplung atanapi ayeuna jalmi anu di laut atau di sungai dikecemplung seperti anakna Ridwan Kamil nya teh eta mau dikecemplung bisi aja yang utuh sok we mau dikecemplung
Jadi aya deui wattaba'un nurul ladzi unzila ma eta nomor kaopat mah ieu jalma teh hirupna sok rajin maca Quran, tanina make aturan Quran, dagangna make aturan Quran, pamerihan tahanana teu jauh tina Al-Qur'an. Sabab Quran teh jadi obat. Lamun urang teu bisa Quran, baca kul, teu bisa maca kulhu, baca bismil, teu maca bismillah atuh maca ya al, teu bisa ya Allah atuh hu atuh, teu bisa hu-huan atuh paeh we teu. Dan Nabi mah tengah wengi teh istimewa ditaros ku sahabat, ya Rasulullah kunaon salira dugi kasesepan ibadah dugikeun ka si teh si betis teh bengkak. So Rasul kaula bisi teu kaasup jalma nu syukur ka Allah. Kitu. Ai urang mah lain mitoha minantu kalau ka burger we karerek. Nu genut teh. Mau mitohanan nu pegang. Emang kuninina nu huntuan aku. Sholat babi ngepet tuh gitu mah. Quran saurup 10 kebaikan, 30 kebaikan, 30 huruf 30 kebaikan. Sapi andi asabi dugikeun ka inu maca Quran di jero kuburna utuh tatangga abdi gitu. Maot teh. Sok ngaji wae ka abdi digali deui teh 7 tahun utuh. Yesus ta. Masyaallah. Punten cai jang. Naon deui jalma nu maot putuh tina hadis sahih teh nya eta Aya caian teh. awewe anu daek di candu eta teh maot teh utuh. Ieu mah aya tatangga abdi maot geus nini-nini da pas digali teh tah masyaallah. Lain jadi parawan deui paleungkeur we sagalana rupana teh eta nu di candu di kakitu. Mata ece ieu mah bisi hayang maot utuh salaki ditanyanu ngan bapak-bapak meureun ayeuna atoh ibu-ibuna pasti mawa ayeuna bedog bapak-bapak dipen taheula nanaonna cenah Pak Kiai boborah salaki abdi mah boborahnya nung ayeuna mah geus laleuleuh sagala rupa oge abi mah geus beak 700 obat kuat leuleus we eta teh lain kudu kitu wuduan salaki leuleus teh ceuk Imam Ghazali dina Ihya lamun jelema laleuleuus wae dawa wudu seperti Jenderal Sudirman kuat dikadek kuat ditembak baheula dawa wudu entak bisi salaki ece leuleus balik ti dieu wuduan wuduan ku ceuk teh lain dipangulikeun obat kuat malam kemis malam Jumat ya isuk-isuk kene geus meuli ka Tasik salakina meuli kuku Bima pamajikana meuli sari rapet pas ditinyu gelasna patuker salakina minum sari rapet pamajikana kuku Bima atuh ripuh tengah peuting salakina rapet hese kieu pamajikana jegjeret tuh usik-usik eta masalah obat eta mah padewan ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan Gusti Allah berkah iman ka Nabi, berkah ngagungkeun Nabi, berkah nganraskeun perjuangan Nabi, habis harta Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai ayeuna beliau dekat makomnya dengan siapa? Dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena orang yang habis-habisan sampai ayeuna apapun dikorbankan, sampai tersengat ayeuna kalajengking pun siap dikorbankan, nangis ayeuna di Gua Sur, ayeuna Abu Bakar dugikeun ka ayeuna nangis. Masya Allah, kunaon Abu Bakar eta ajeun make nangis ieu ya Rasulullah, tangan abi tersengat ayeuna kalajengking dugikeun ka Rasul. Rasul maka ngaludah, di ludahan ku Rasul langsung damang deui. Itulah ludah Rasul itu mukjizat. Tak lamun ece salaki kamacok orai ciluhan we ku ece keke namahan titanus dan ciluh ece mah 7 poe teu nyikat gigi pindah cubluk teh kana sungut. Mudah-mudahan sadaya sing jadi jalmi anu ayeuna naon Bu diajar naon diajar ikhlas ngeureuyeun sobar karena tingkatan kesobaran itu yang paling tinggi di mana manusia dalam keadaan anu teu dipikahayang ku urang tah eta sobar nu paling tinggi aya perkara nu teu dipikahayang ku urang sobar tah eta hese kata mudah-mudahan urang sadaya dibasihan hidayah ku Allah jadi jalmi anu istiqomah. Sebab para aulia Allah
bisa jadi ayeuna aulia ladangna tina istiqomah. Aya urang udah kumaha syariat teh kudu heula jeung salat ya ajengan ka ajengan kudu jeung salat teh benerkeun heula. Jauh-jauhan kana torekat, jauh-jauhan kana ayeuna urang makrifat, omekeun we wudu we heula jeung salat. Naon sababna? Eta ge hese can bisa mudah-mudahan ku agungna Maulid Nabi ngahirup-hirup agama Islam. Urang sadaya singkat tempelan akhlak wa innaka la'ala hulukin azim. Urang jadi jalmi anu mulia dunia akhirat. Amin. Cuk saha nu hoyong hadiah? Ieu hadiahna artos. Ieu hadiah teh khusus ni Rana. Ayo ini. Marana. Sok menang hadiah ka dieu duaan Rana. Anu tos galenyur bungkul mak ngono. Anu waosna teh ayaan make hadiah 50.000 moal tah si maeta. Tah cama ieu tah duaan moal. Sambut ku shalawat marhaban ya marhaban. Angkat tangannya ya nurul aini. وجب الشكر علينا ودعا لله Rana mak Rana san nami sana mi Abdi Satasi cacah mak Haji Yama. iya mak rek nikah deui mak Wah, ini ada bikin bungkeun ini cocok apa? luar biasa kusuna we nama lah. Jadi Nabi Muhammad teh lahir teh di Mekah. mak dilahirkan di mana? Oh, di sini. Nah, sini teh naon kampungna? Di sini. Di mana? Jangkang gitu. Jangkal. Ya, Cijangkal. jangkang. Di makam geuna di mana, Mak? Di makam geuna di mana? Di Cijangkal. Ai Nabi, ieu mah di makam geuna di mana? Di Mekah. Di Madinah. Jadi Nabi teh lahir nate poe Senin. tanggal 12. Rabiul Awal. Nah, Mak tanggal sabaraha lahir? Abdi gelap deh. Lahir nate malaman tahun Gajah. oh tahun Dajjal. Ramana teh Raden Abdullah. Aminah. Siti Aminah. Siti Aminah. Mata urang teh kudu naon? Tercinta mahabbah kagegeloan ku Tuh. Bu Ustad. kagegeloan mah ku Allah atuh. Naon kagegeloan ku Ustad? Da aing mah can pernah kagegeloan ku nini. Amakola epitamala pidang dutiha. Mau makan teringat padamu, mau minum, Teringat padamu. mau tidur. Padamu. Oh, oh, oh Ustad wae. Oh kekasihku gitu. Oh Ustad. Ku menangis karena ku menangis karena nyeri. Waos. Wah, bener sih mah ieu mah sopan. Itu mah huntu we. Gak bakal lama padewan kajengan teh teuan tuh nyebatkeun nami. Mama Gentur, Mama Sempur, Mama Ayeuna Cibaduyut, Mama Cijerah itu kajengan teh. Ari ayeuna mah da eueuh kasopanan kajengan teh. Abi mah santen terakhir di Jawa Timur di Kalboyo kekewagian. Aya anak ajengan, aya hayam ajengan tungkul we. Hayam eta mah hayam ajengan. Nah, ada aing dia ngalewat dirinya budak leutik itu cenah upay datang. Oh, we kasopanan teh. Matak berkah teh
jeung urang da baheula mah kolot baheula rek muludan ajengan baheula abuya sepuh ayeuna pribados lamun rek ayeuna bade muludan anu mawa dombana anu mawa sapina anu mawa beasna anu mawa sayurna ajengan teh tinggal ngadoa aya ayeuna mah teh aya ajengan baheula mah aya maduan beureum nya jadi sireum oge kedarantang ayeuna mah pan eueuh maduan urang mah hirup teh beda wali jeung urang ari wali mah pan maot hirup teh mamawa Allah na hatena teh jadi geus nikmat loba we nu ngajarahan ari urang mah maot na ge kal kadali seperti kadal ramena teh hijina we dugi ka tujuhna eta ge bubuhan aya rokok jeung coklat dina ayeun dua batang dina eta dina gelas ke ramena deui tanggal 40 batang puluhna kagara rame geus ka ditu na eueuh nu ngajaran eueuh nu ngadoakeun naon sababna dauh Allah dina hatena tak lamun urang hayang payu jampe nu dagang ya nu dagang pengusaha hayang payu hayang tenungan makhluk teh capek nungan makhluk hayang ditutur-tutur ku makhluk cing aya hate dina hate teh keur dagang teh aya Allah ya komo geus dini mah geus apakeun doa supaya maot husnul khotimah sok dibere doana Allahumma barik si mayeu mah aya bahan jadi mayit Indosiar rek maot teh seri gotong rek maot dahar heula ini sok rupa-rupa wae tadi dia lamun lahir Nabi baca subhan Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nah eta urang baca eta teh rasa syukur bil lisan anu qalban syakiran wa lisanan dzakiran eta sing deukeun dikit sok urang dikit Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar ieu mah muludan menjadi dina kana Idul Fitri eta rupa-rupa wae ya diana ya nah intinya sebenarnya ngadoan balik ke Mekah ya travel umroh panakang mah jadi halus ya ngadoan di situ kemarin di Karawang ayo maemok bang geriling awur kena harus di mana tapi pas nanti kasetrum maemok lagi mau tuh cek guna eta tangga bawelnya ya oleskan karena bibirna 3 menit meruluk jeung huntu-huntu bisi boga salaki deui leuleus wae oleskeun ka tengah kenging ngegepluk jadi lato-lato yo minyakna seungit geus iya di Kuningan kamari ieu mah kalender pesantren akang teh ngadamu pesantren teh 3 ya hiji di Ciamahi nu kadua di Subang nu katilu anu nemeyeuna nemeh katilu ya di Ciamis bade tempat tanahna 2 hektar dan ke iya bisi aya nu kasurupan nya ku foto ieu we kitukeun jurig bakal ngomong sorangan ke anjir babaturan tadi disebutna Ustaz Ju jujur eta Ustaz disebut juri kira gua jeung kunti ayeuna mun loba beuri di dapur sebenarnya hitung-hitung ngukut berkah ikut berit ngali atau foto jelema foto berit eta oh ini masuk ditilep-tilep kayaknya jadi karena foto nanti rikes ya itunya kerjanya aku apa sih silakan aja guys omeng kenal lah orang tuh tuh lain hese-hese we geus sapina we eta we nu penting mah kudu jeung sok guys gitu amun salat beres hirupna bakal beres amun sababna cek Ibnu Athaillah as-shalah mahalul munajat salat teh tempat munajat urang ka Gusti tos juga itu tos bisa yang duit deui mental deui ka padewan
berarti wing mah 50.000 sebenarnya di dewan mah 200.000 ewang bisa keur meuli be. Alhamdulillah ya benar cek abi oge tepuk tangan untuk Pak Dewan. Wah jangan ditambahan cek abi oge pan kudu dicontohan jaga rupa ge ulah jadi ajengan kadongdong wae dengan kadongdong di tas sodako ai manehna tara sodako teh ajengan kadong oh lu mas luar nama tapi jerona ramatan remak riweuh kata mudah-mudahan urang sadaya sing jadi ajengan ceherang we urang malah ajengan cai ya ajengan ceherang mah karasa nu fakir kudu miskin fakir miskin karasa we kanu maot anu teu boga ge didatangan we nu maot ge dikurepkeun we berapa ya maot aya nu teu boga diantep teh ajengan cai anu riweuh mah geus jadi ajengan kopi dari ribu tuh di kafe oge 85.000 kopi mah tuh mahal eta ajengan mudah-mudahan orang sing jadikeun ajengan anu manfaat keur fakir miskin amin ya Allah ya Rabbal abi ngadamel lagu khusus dina sholawat teh pepeli maot sabab tujuan urang mah hiji deui hoyong salamet dunia akhirat setelkeun Bang eta ngaseurang setelkeun album sholawat anu khusus supaya urang teh ingat kana ajal naon hariu saradia mungkung urang keur hirup di dunia naon sababna keur amal urang naon teh keur pipekeleun jaga ya hayong teh budak masantren sok pasantren di SD ke nih masantren ke naon sababna budak SD ge nama loba anu stres akibat Mobile Legend budak nagelo indung nage leuwih sadar nage di bereuman cenina di antingan cicing di sisi jalan matinya mengenaskan maot nage di baturan puset maot nage teu bebeja heula jeung indungna bari nongkrong ini marawatnya di dieu anjir naronge kalau kusekeun anu bade ayeuna hoyong alamat pesantren tak kalenderna sodakohan Nabi nuju ngabangun pondok di Cimahi sareng di Subang ayeuna nuju di Hanca teh aya 1.200 santri dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Kenapa ada sekolahnya, ada perguruan tingginya? Karena kade ya al aslu qawiyun wa alus aturan kolot baheula lah. Ulah nurutan aliran nu ayeuna. Dina YouTube lain ngaku wali, anu ngaku mursyid, anu ngaku itu, ngaku ieu. Riweuh geus teh urang mah pegangan urang mah al aslu qawiyun. Kolot urang nu baheula ajengan Ibnu Bahar lah. Tepuk tangan untuk ajengan di dieu. Tuturkeun deui ajengan wae di dieu. Alhamdulillah. Tong nuturkeun aliran anu aing. Budak teh dikuliahkeun di tempat kuliah nu lain. Robah akhlakna jadi Syiah, jadi Wahabi. Jadi Ahmadiyah, Masya Allah, naudzubillahi min jadi urang mah aturanana wa qolotihi we geus urang mah nurutan kolot baheula teu ada teu boga dalil tapi istimewa kolot baheula mah teu pati loba dalil tapi pelaksanaanana istimewa mudah-mudahan urang sadaya ge nurutan kolot baheula syariat kalam dunia ku ayana indung bapa syariat diangkat derajat ku ayana doa nu jadi guru tepuk tangan untuk guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah mobil gembira 20.000 sodakoh lah keun bae hitung bahe baso ce sedangkan teu mawa duit eta we ku geulang ce hiji daripada isuk 2 poe deui maot sebab nu sodakoh panjang umur nu teu sodakoh mah eta teh 2 poe deui teh maot ngadadak teu bebeja heula. Alhamdulillah berarti turunan petit seumur-umur. Mudah-mudahan warobbatun fil khairi khairin wa amal birin yazinu wal yuqas malam yuqas sing robah sing resep apa yang kita lempar kebaikan bakal balik deui kebaikan ka urang dilempar kurang aina kejelekan bakal balik deui ka urang kejelekan manawi mudah-mudahan lain ku gede nah tapi diajar sedekah nah insya alhamdulillahirabbil alamin sok teh mang tukang son tepuk tangan untuk tukang son jadi abi aya soraan berkah tukang son mudah-mudahan panitia dan semua tokoh masyarakat semakin barokah. Ayo semangat semuanya sholawat sambil sholawatan Maulaya sholli wa sallim daiman sarang sarayana la ya
mendapatkan cahaya nanti di yaumil kiamat. Di alam kubur menjadi cahaya dengan berkah sholawat. Hati tenang tanpa beban. Semoga menjadi obat lahir batin likulli asrin yusra. Yang sulit menjadi mudah, yang sakit menjadi sehat. Berkah sholawat, berkah mengagungkan Nabi, ia mengeluarkan tanangin emutan harta sing langsung barokah. Dia membekar hirup di dunia, amal kersam perenjaga di akhirat wal sulayan gening maut ngadodoho borosok di pohon-pohon datang nanti merenya ho ngager tegaya tempo sarang sadaya sholawat maulaya salli al mautu babun maut teh lawak urang teh nu buat antrian kesehat kemudur tengora kesepuh naon nyangan di alam kubur termasuk orang yang jasadnya nanti tidak akan busuk, yaitu alim, orang ulama, kiai yang amal ilmunya. Masya Allah, mudah-mudahan berkahna urang sadaya maulid urang dijadikan jalgi anu husnul khotimah. Berkahna maulid urang sadaya sing salalamat dunia akhirat. Nyawa jeung badan nu geus lila babarengan datang mangsa pipisahan waktu reiti ngamitan was mata mencrong reng hap ranjung mungah bengong dapas ngangseutna genggerong nu deket geus teu katemong eta nu kitu disebutna ajal teh 40 hari urang sadaya sebelum menikah sudah didatangi teraos mana gelisah urang sadaya menghadapi alam dulumat, alam kubur yang poek seur satonggalan alam wahdah mata toman alam kubur teh ku amal soleh toman ku ngaji Quran ku akur jeung dulur meh urang loba nu ngadoakeun dikala urang maot. Ya Allah, pasihan kesempatan abdi tobat ulah sampai doraka abdi kacanda ka alam kubur. Dicabut ku malaikat sehingga ya Allah yeuna nyawa ngangseut mampai urang sajengkala 70.000 malaikat ngadorong ruh urang keluar tina diri urang. Mudah-mudahan ibu rama urang tos ngantunkeun alam dunia sing ditetapkan ku berkah sedekah jariyah di raudhatan min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Astagfirullah sareng Rabbal baroya istighfar sareng minal khoya astagfirullah dosa urang bayangkeun dosa urang dikawin urang ayeuna dikandung dugikeun ka ayeuna urang santiasa pidamel sae ibu rama dugikeun ka urang sadaya ninggal perjuangan para aulia Allah syariat urang aya agama Islam di urang teh perjuangan para pahlawan para wali anu nipuh berjuangkeun agama puasa tirakat mujahadah sehingga ieu jalmi tos tidak takut lagi
tapi kehilangan hati nurani. Masya Allah, berkahna maulid Nabi, urang sadaya sing jadi muhasabah diri. La yanfa'u malun wala banun. Moal manfaat harta urang anak urang teu dijalurkeun kana agama. Sehingga urang delbro, urang diasupkeun kana liang lahat digotong. Kutiluan kobatan ditampi dihanap. Langsung nyarang kedong. Semua ditanya. Lidah dikunci oleh Allah. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka. Lidah dikunci oleh Allah. Dia menjawab. Pengajian Imam Sibawe ditanya di alam kubur. Kulantaran ahli ilmu. Apapun ditanyakan waman wama wa tusawima dukir wa hakada dukin datoyin suri. Dan di dunia na tukang ngaji. Di kira kubur lagi ngaji we. Kata kurang saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa kesempatan jadi jalmi anu tiasa tobat. Kudu nyalahkeun batu, tapi hasibu angkusakum qabla an hisab diri urang. Mumpung aya kesempatan, ulah sok aya dikiai-kiaikeun wae ku batur, tapi kada kudu kiaikeun batur, we urang introspeksi diri. Tong sok ngarasa pinter, tapi urang teu diajar kudu pinter ngarasa jeung rumasa. Urang teh yarjuna rahmat Allah. Kadang urang ngarasa pinter tapi teu pinter rumasa. Kadang urang sadaya tubu ya Allah taubatan nasuha. Diajar urang tobat ka Allah. Ilman nafi'ah, mudah-mudahan ilmu nafi'ah wa rizqan halalan wasi'ah, mudah-mudahan rezeki urang halal tu saetu barokah wa syifaan min kulli da, mudah-mudahan ngaos teh maulid teh sing jadi ladong dina sabat-sabat panyawa utamina sing jadi ganjaran ka tos ngaturkeun alam dunya. Al-Fatihah. Asa kitu we heula cekap insyaallah sanes wastos di tepang deui margi pribados enjing teh jadwal pagi aya di Masjid Agung Raya Provinsi Jawa Barat. Dinten aya maulid anu ngayakeunna DKM sareng PJ Gubernur. Mudah-mudahan sadayana sing jadi wasilah urang wallahu yakni bi hibati wafirah walahu fi darajatil akhirah. Abi nu doraka sing kacapretan ku abi jadi jalmi anu sakedik dimuliakeun ku Gusti Allah. Di sing diangkat darajat di akhirat anu tos sedekah sing ngagembol amal soleh ke di akhirat boga simpanan masa depan naon gedong di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.